Lamun orang ngahadiran haul, baik manusia biasa ataupun manusia anu banyak berjasa, itu ayat tilu kauntungan bikin urang. Contohna urang ayeuna be hadir ka ieu tempat kanggo ngiringan haul manusia nu geus meunang kamuliaan ti Allah. Di antarana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alun lima yurid, alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ashhadu an la ilaha illallahul waliyyul hamid wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa ashraful abid. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil wa'id, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, nahnu ma'asyiral anbiya, annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Bukan sound efek ngaletikin. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin alladina yahduruna fi hadzal makanil mubarak, hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat, wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat. Segenap para dewan guru, para sesepuh, para kiai anu teu tiasa ku jisim kuring disebatkeun satu persatuna, wabil khusus keluarga besar Darul Falah, wabil khususna ibu sakeluargi besar nu ku jisim kuring sekaligus dipika hormat tur dimuliakeun tur ditedak doana. Mugi-mugi ibu panjang yuswa anu barokah. Mugi-mugi ya pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Mugi-mugi putra putri cucu mantu almarhum senantiasa meneruskan perjuangan almarhum li'a'lai kalimatillah. Manawi ayah para pejabat pemerintah kujisim kuring dipika hormat, bapak-bapak miwa ibu-ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang iya urang ngahadiran hoyong berkah ngiring haul almarhum almaghfurlah guru urang, salah satu manusia anu geus menang gelar ti Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kaberkahan ti guru urang nya selak ka urang selaku murid-muridna sareng jalmi anu muhibbin kamantena jaga dikiring di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasarangan sarang mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun urang ngahadiran haul, baik manusia biasa ataupun manusia anu banyak berjasa,
itu ayat tilu kauntungan bikin urang. Contohna urang ayeuna be hadir ka ieu tempat kanggo ngiringan haul manusia nu geus meunang kamuliaan ti Allah. Di antarana hadirin wal hadirat urang ngahadiran haul teh di antarana nu kahiji kauntungan urang teh eling yen urang ge sami bakal maot. Maka ketika maot para hadirin wal hadirat jelas bakal ngajemput urang. Wallahu alam bisawab. Ai maot mah panten ora teu kolot. Kadang-kadang kolot ti heula budak pandeuri. Kadang-kadang atuh nu ngora nu pandeuri nu kolot nu ti heula. Ih kitu-kitu keneh nya. Ja eta maot mah hadirin potongan urang be tangkal eta tah ka awi. Eta awi henteu setiap-tiap awi anu kolot diala. Ja ketika butuh lalap mah iwung dibabad. Nu ngora apa nu kolot eta? Atuh ja eta. Jajal be awi kolot kulub ku mamang. Nyomurak be gugusi. Entah setiap-tiap daun kalapa nu kolot ragat. Ja ketika rek hajatan mah jeung neuk ngaleupet ja nu ngora daun dibabad. Nah ieu nu mawi urusan maot mah taya nu terang sebab aya 4 perkara anu dirahasiakeun ku Allah makhlukna ge teu terangkeun. Hiji jodoh pati bagja cilaka eta anu terang sanajan malaikat itu dirahasiakeun ku Allah. Ketika manusia didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina sari pati taneuh walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin cek Allah demi yakti kami ngadamel manusia tina sari pati taneuh. Maka Nabiullah Adam diciptakan ku Gusti Allah hadirin wal hadirat tina 7 rupa warna taneuh. Makana jelema moal akur sanajan saindung sarapa. Aya anu bapana pendek indungna jangkung anakna pendek. Aya anu bapana jangkung indungna jangkung anakna siga gantar. Aya anu bapana hideung ibuna hideung anakna geuneuk parigel bae eta mah. Aya anu bapana putih indungna hideung anakna belang. Moal akur da sebab Nabiullah Adam diciptakeunna ku Gusti Allah tina 7 rupa warna taneuh. Maka ketika hadirin ditamperkeun cai mani 40 poe cimani 40 poe getik kimpel 40 poe daging kimpel ditampak ku malaikat. Mantak awewe mah nureuneuh sok kuat. Sanajan isuk-isuk ngadahar nu haseut ngadahar jatake ngadahar balobi. Moal kudu jadi beuteung sebab ditampak. Sanajan punten salakina wanut pamajikanna leutik kuateun bae. Sebab ditampak dina rahimna ku malaikat. Cek malaikat Gusti ieu cabang bayi neuk dijieun awewe apa neuk dijieun lalaki apa neuk dijieun kitu jalma naon umurna bara taun jodohna ka urang mana mautna di mana. Cek Gusti Allah ka malaikat ya malaikati intalik ila ummil kitab. Malaikat cek Gusti Allah geura leumpang anjeun tuh ka ummil kitab papan bor lauhil mahfud didolo ku malaikat. Oh bener ieu mang anu bakal pilalakieun umurna sekian tahun kawina 14 kali. Ieu contoh ieu kunaon gitu da contoh nama manehna 4 kali nyandung jendolna 100 kali. Terus aya di dinya ngaranna anu engke menang 20 tahun diganti ngaranna lantaran rumah tanggana awet rajet eta geus aya ti dituna geus moal kaluar. Maka hirup urang sadaya moal kaluar ti kudrat iradat Gusti. Maka dititah jelema ngadoa da rahasia eueuh nu nyahoeun nu 4 perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tah urang teh bakal maot geus datang ka dieu teh ngelingan urang. Para hadirin rek nu beunghar rek nu miskin rek pejabat rek rakyat rek nu bodoh rek nutut nu pinter bikang lalaki kolot budak sadayana bakal iyalah urang teh datang ke tempat haolan teh kauntungan anak ngelingan urang
supaya orang teh eling kena maut. Namun berbicara maut ingat kena riwayat sahabat Rasul keur ngalamun namina Salman Al-Farisi. Eta Sayyidina Salman Al-Farisi orang Persia anu otakna jenius, anu ngarang perang Honda. Perang Honda teh perang parit. Makanya Rasul kantos udur salami hirup di alam dunia. Rasul teh kantos udur dua wangsulan. Hiji Rasul ketika beres perang Honda, Rasul udur terkena penyakit migrain alias riet hulu sabelah. Antos udur Rasul tak udur. Manusia mah paling jak-jak atuh. Yuswa kena 63 tahun tapi Rasul udurna ngan ukur dua wangsulan. Jak-jak berarti jelema mah. Ai urang sabaraha kali ieu kuari karake 25 tahun, 30 tahun bisa 40 kali ke dokter. Teu kai tumpan urang mah. Rumawi ketika Rasul uih perang Honda, udur Rasulullah. Allah hadirin nu kadua Rasul udur ketika bade pupus. Rasul terkena penyakit insomnia, muncul penyakit kuari mah susah tidur, sesah bobo. Nu kadua Rasul ngagibrik nirisan kena penyakit panas dalam. Aye mung dua wangsulan Rasul udur. Allah hadirin wal hadirat. Maka eta Salman Al-Farisi keur ngalamun be Salman Al-Farisi. Ai torojol teh Sayyidina Ali. Cek Sayyidina Ali, "Hei Salman, kunaon ngalamun bae?" Baru Cen Ali buku bingung ya mikiran naon? Sahabat Rasul mah ulah bingung, ulah kia ulah kitu sok. Coba cek Salman Al-Farisi geura cek Sayyidina Ali, coba eta kabingung anjeun geura bejakeun ka kaula sugan kaula bisa mecahkeun. Cek Sayyidina Ali buku kieu Cen Ali ieu kaula bingung mikiran 4 perkara. Coba bejakeun cek Sayyidina Ali. Menikula ieu cek Salman Al-Farisi bingung teu manghitung-tung pohara poek deuleu Ali kaula ieu. Coba Salman bejakeun cek Sayyidina Ali. Kieu li nu kahiji kula bingung ieu. Mikiran kula nu kahiji. Hiji coba sugan anjeun bisa mecahkeun. Ja anjeun mapan adimisan Rasul, nya mantu Rasul. Nya Rasul paratos ngandika ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aing teh cek Rasulullah kotakna ilmu sedangkan Ali pintuna. Lamun urang hayang ka kota pasti kudu melalui pintu, maka pintuna ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tah para hadirin cek Salman Al-Farisi kieu Cen Ali nu kahiji bingungna. Ieu kula teu manghitung-tung ieu pamajikan nitahana usaha bae usaha. Ditahanangan duit bae ku pamajikan mah. Tah aku reta jeung urang dia tapas. Oh, orang turunan ieu tiba heulanya. Yati penyakit turunan. Tak ieu nu bingung ieu cenah ya, cek Sayyidina Ali Salman. Cenah ngaranna cek Salman ka Sayyidina Ali. Ali, ieu pamajikan di imah bikang. Oh, teu meunang bae nganggur. Ditahanangan duit bae nyonto-nyonto ke tetangga. Deula tudang-dangan, deula. Aju bae kan. Atuh cek salakina kowe ge kadeula cenah. Da aing teu buta teu naon. Ya kumaha cara mecahkeun anak pan eta pamajikan namun salaki mah nganggur nekeun. Bener teu? Di laju bae pan. Heeh, bapak dia mah teu gablek kolot-kolot. Tah ibu-ibu eta nu paling cocok ulah eta ibu ngomongna. Naon teteh ngora gitu. Anu padahal mah eta rezeki urang teh pan Ali cenah geus diatur ku Allah. Heuh jeung mong cek cenah Ali. Mun zaman ku ari mah meureun kitu. Nalika heureuyna jeung cenah mongnya umah tadina tuh eta bikang padahal rezeki urang geus ditangtukeun ku Allah. Makana dina suhuf Nabi Allah Musa Allah ngandika cek Gusti Allah, ya ibna Adam la tatlub rizqaka ghadan wa ana la atlubu amalaka ghadan wa anna rizqaka maksumun. Cek Gusti Allah dina suhuf Nabi Allah Musa alaihissalam, hei anak Adam, cek Gusti Allah, la tatlub rizqaka ghadan, dia iya ulah nagih rizki dia jeung dagisu.
cek Gusti Allah ulah naon jawabna wa ana la atlubu amalaka godan jaing ge cek Allah teu nagih kana amalan dia jeung isukan dia jeung isuk kudu salat duha 200 rakaat kudu hatam Quran 3 balik kudu baca zikir 3.000 kudu baca sholawat 15.000 pan aing teu nagih cek Allah net naon dia kudu nagih kang aing wa anna rizqaka maksumun ieu mah keur nyaritakeun suhu ulah kang rentet jojong bae nu dagang mah nu tani jojong bae nu dagang jojong bae nu usaha jojong bae kudu kasab eta parenta diparenta ku agama lamun urang niat ibadah tukang ojek ayeuna urang niatan ibadah nyelah motorna ganjaran notokna bae ge nabrak ganjaran mantap bisi teu menang muatan totogeun bae eta motor ka mana bae juga jadi saksi di kiamat wa ana la atlubu amalaka godan Allah jaing teu nagih amalan dia sugan dia eta jagi sukudu hatam Quran 13 kali teu wa anna rizqaka maksumun sebab rizki sia cek Allah geus diatur kabeh geus dibagi ku aing moal paeh jelema lamun rizkina salagi aya di alam dunia nu mata kurang paeh diteangan ke ku malaikat rizkina salam dunia dikorek dimulai di Indonesia di Kertagus di Maliping di Bayah rizkina bahkan di Amerika kakarak dicabut ku malaikat nyawana nah iya coba eta cenah kitu Ali cek Salman Al Farisi da bingung jasa eta pamajikan mah ditanyangan duit gedeng-gedeng duit pambikang mah jurig duit ulah wahai mandut dalam jadah doang antar para pemuda mang santri bisi neangan boga pamajikan mah jangan nu bikang nu pinter nyiar duit maksudna kumaha kiai sanajan eta duit dina sapatu kapanggi bae ku eta mah eta ngaranna bikang pinter nyiar duit nu kitu ngaranna doang pribados eta Abah Haji anu ti Binuangen dan duit pernah dina kitab Ihya 1.250.000 kanyahoan ku pamajikan cek pamajikan ka naon ieu atuh cek ulah kitab iya kitab cek ulah jerona atuh kitab menikot hak ke kula kereng dicokok kumena iya kitab waduh duit kula kajawa duit naon cenah ya baru cek ulah duit sial kumaha kanyahoan we ku dia dina kitab kuat kanyahoan tadi kumaha dompet rengse eta munasabah Salman Al Farisi bingung orangnya rata-rata gitu teu pamajikan kiai teu pamajikan jawara teu pamajikan pajabat jurig kebekeuna duit mah berikut pemajikan kula di mah komando tolong diomong lah aya makanya ibu syukur beno aya nya syukuran beno aya mata kudu ngukur iga mun salaki tukang kuli ngangkat balken ulah sok kaya mobil Avanza bengek salaki teteh bener upohara sok teboga rasaan mantap kula inget lebah kuari mah ya omongan Gus Dur eta Gus Dur doang nu heureuy horeng bener cek Gus Dur mun aya masalah saeutik pan Gus Dur mah gitu aja kok repot bener gitu aja kok repot sakitu Gus Dur horeng bener nu nyieun repot eta nafsu urang ja urang sakit mah alhamdulillah teh imah teu bocor anak calageur bener ja eta dahar teu bara main atuh salaki sakitu mah ngarokok atuh teteh ja sakitu mah meujeuhna naon nu repot teh ka hayang urang hayang anu eta nu nyieun repot teh nafsu urang coba lamun syukuri apa yang ada alhamdulillah eueuh repot eueuh pemikiran makanya jelema kering hadirin cek dokter 30 penyakit 30% 70% pemikiran atuh jeung eta geus ka dieu geus ka ditu komo lamun jelema tukang pikiranna hatena buluan waduh mantap ubar diet mah udah hasud jelema nginumpel hayang kuru moal mempan ka ditu tampan deui hasud kayak rengsek kuru awakna mikiran awak batur bae ieu bohong atuh tamah butet kayak gitu cek Salman Al Farisi coba Ali
pecahkan dia jaeta kula mikiran pamajikan ditahana usaha be usaha cek Sayyidina Ali kek mong engge bingung tamah jan ngomong deh kumaneh li cina kereng kaing cek Salman aku jaeta buktina kumaneh ke cina liur bubuh tamah mong engge teu kawawa tamah jan kiwing ciliasana jan coba nu kadua cek Sayyidina Ali pambejakeun sugan atuh ieu teh ukula bisa kapecahkeun ya nu kadua kieu li cek Salman ieu Allah nitahana ibadah bae ibadah temenang maksiat sagede kuman-kuman acan Masya Allah ieu kumaha coba bingung kula mah eta urang kuat temenang salah jadi tahana ibadah bae ya Allah Rabbana Karim pan geus diparentah ku Allah cek Allah sia ibadah ka aing nu ngatur rizki aing cek Allah kapan aing urang malain perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag heuy urang tapos bener teh urang teh rezekina geus ditanggung ku Allah kuat ampekan diudag-udag kajan lelempangan usaha ka mana bae hadirin malah hadirin sadaya aing deuk menangna dua mah dua bae bener salajan hayang 10 ge bener ai perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag ai perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag mana perkara nu teu ditanggung atuh eta salat urang ngaji urang ibadah urang para hadirin wal hadirat makana lamun jelema tukang nyin amal soleh gubrak ke alam kubur cek saha di kuburan rehe rame nut di kuburan ya cek bumi dilegakeun ku kami ulah sieun ieu di makom almarhum lamun urang dibuka kasab ku Allah rame torojol ieu ai anjeun saha nya kasep makana lamun eta jelema ketika maot memeh ditanya ku mungkar nakir malaikat mere pertanyaan cek malaikat ya Abdallah unzur man hadar rajul maksudna Rasulullah rajul di dia man hadar rajul lamun jalma tukang ibadah rajin maca sholawat cinta bener ka Rasul nurut kana agama Allah jawab dengan lantang hada nabiyuna wa maulana wa syafi'una Muhammad bin Abdullah baca malaikat ya Abdallah unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu ila jannah hei hamba Allah asal siap tadi di neraka cek malaikat ngan anjeun bisa ngajawab pertanyaan tadi ieu lalaki teh Muhammad bin Abdullah maka digantikan ku Allah tempat anjeun tadi di neraka ka surga alhamdulillah antak sing rajin ibu-ibu maca sholawat nya insya Allah Rabbana Karim rame torojol beh nu geulis mun awewe nut mun lalaki kasep saha cenah di anjeun kula teh pada kok ngaji hijah hidur kasepnya la ilaha illallah ada harapan jelema loba sok ieu nya ai dibureun mah jendol cenah masyaallah ari anjeun saha nya seungit nya geulis kula teh ngaji anjeun bareto ari anjeun saha kula teh salat sunah anjeun bareto ari anjeun saha kula teh ngajar tuturutan anjeun bareto ari anjeun saha kula teh sedekah anjeun muludan bareto ari anjeun saha kula teh maca shalawat anjeun bareto rame ari anjeun saha meuli hurung kieu ya Allah meuli ruhay aing mah neon masjid masjid pada teuh lampuan ku ulah di lampuan da ieu kula ari anjeun saha meuli ruhay kieu aing mah granitna cenah ari anjeun saha kasep karena ada pelet aing semen ngaromo ari anjeun saha cenah ka garobae aing bareto nyumbang bilik cenah kata pos oh ari anjeun saha ieu cenah anjeun rada pelet tapi cenah lumayan cangker aing mah jauh gitu loh keur haula bahaji pada temawa cenah ngomong kabeh amin cek sare Rabbana Karim lamun jalma soleh mah kos kitu Masya Allah atuh lamun dibuka kasab wow nu ngabaturun almarhum amilna jurubiahna sapinahna irsadul ibadah patal muina Masya Allah duratun nasihina naon diamalkeun bareto keur di alam dunia bakal jadi batur pala hadirin di alam barzakhna amalus saleh bi amalis saleh orang saleh dibalas ku amal salehna tapi lamun jalma dorakman
numpang lanang ngancam ke bumi di mana dia kesrek jurik bangsat poin ditungguan anjing rabi dia cek bumi dia lempang sadaek-daek ditemong aing ngakan parek dia dipelakeun ditemong aing kadang-kadang jelema ada kepanen pan waduh bari ngarokok geus teh eling ka Allah bangsat pare aing bangsat nyebutna ge pohara ieu area mantep dak cenah babe cenah babe deui geus bangsat ge eta kalakuan urang keretapan eta kitu bener bae teh taruh tetangga kurang ya begitu euy teh lagu pada aing pedul keh cenah pedul segala kok ka bawa eta nu tadi bangsat nu tuluy pedul ka dituna lain tah eling ka Gusti Allah ai parena ditongan ai kanu nyen pare teu inget-inget kalakuan urang keretapan eta ai sawitna dialaan ai kanu nyen sawit teu inget-inget euy bener euy iya coba ieu pan diparentah ku Allah ditita ibadah ngan ieu teh urang ibadah teh kuara rese loba awaik loba rangkah wal jannatu huffat bil makarih surgana Allah mah dilingkung ku kasangheuk ku ka embung ku ka hewa bener coba enak ieu bae ibu-ibu jawab sing jujur kuali loba setan gepeng alias HP tah ieu HP ieu Quran nu dicokot mana Quran heula mimiti nama maca Yasin tilok tamat waqiah teu mancat aduh lali da ieu langsung tutup lingkep paling ke 10 menit maca tasbih sholawat paling ke 100 tapi muka HP tidohor sampai beledug asar kuat hei kuat atuh jaet Masya Allah para hadirin sadaya makanya ibu-ibu bapak-bapak cek Sayyidina Salman Al-Farisi coba Sayyidina Ali eta coba pang pikiran ke iya Allah nitahna ibadah baik makanya ingpan urang teh sangheuk dina awak urang dititipan ku Allah diayakeun nafsu di dieu malaikat mulhid bala dieu nafsu makanya Allah nyiptakeun makhluk aya akalan macam-macam Allah nyiptakeun makhluk aya nafsuan aya akalan teu aya nafsuan malaikat mata ulah aneh mun ibadah malaikat pohara sebab oh nafsuan aya dari makhluk Allah aya akalan aya nafsuan iyalah jelema ngan lamun jelema nafsu bisa dikendalikan oleh akalna bisa mengendalikan nafsu maka derajatna bisa lebih luhur tibatan malah contoh lah jauh-jauh Imam Ghazali Kangjeng Rasul ngandika ketika tepang jeung Nabiullah Musa alaihissalam ulama ummati ka anbiya Bani Israil cek Rasulullah ulama umat aing mah Musa bagaikan nabina para Bani Israil ngarentet Nabi Musa marah mencek urang mah sedangkan Nabi Musa itu nabi paling gagah paling hebat paling galak Nabi Musa saking galakna Nabi Musa malakal maut dicabok biar bete ngeuneuh Assalamualaikum cek malakal maut Waalaikumsalam cek Nabi Musa sanjeun kula malakal maut datang ka dieu nek cabut nyawa anjeun guapok dicabok mewek malakal maut bau lamun aya urang dinya anu nyabok malaikat atuh anggus teh asana bau lawan gelai jawara mamana ge bebeja ka Gusti Allah Israel kunaon ieu dia mewek dicabok abdi ku Musa atuh dia deui jeung salah cenah nyaho Musa mah jelema galak jelema galak mau sok digalakan dia empok-empok bujurna kege lulus dongkap deui tah malaikat Israel ke Nabi Musa assalamualaikum Waalaikumsalam sahari anjeun abdi malakal maut rek naon dongkap ka dieu cek Nabi Musa kahiji seja silaturahmi ka anjeun nu kadua nyanggakeun salam ti Gusti Allah nu katilu bade ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa ke mun anjeun izin ai teu izin mah ulah gede balik deui geus dicabok bebeja ka Gusti Allah geus kitu cek Nabi Musa ngalamun Nabi Musa ngadoa Nabi Musa Gusti cek Nabi Musa panjangkeun umur abdi cek Allah Musa yang berapa tahun umur sia panjang
tempelkan baik ku dia tah leungeun dia cek Gusti Allah kana kuda. Terus hitung bulu nu katutupan kuda palengan sia mun eta bulu aya 3.000 bulu maka umur sia poe ditambahan cek Allah 3.000 tahun. Lamun eta bulu aya 1.000 bulu maka umur dia poe ditambahan cek Allah Musa 1.000 tahun. Tapi Gusti ka ditu nama modar ka ditu masa sahage. Waduh cek Nabi Musa engke paeh kuari modal. Mangga nyanggakeun sadaya-daya cek Nabi Allah Musa. Masya Allah para hadirin sadayana. Nah ya eta Imam Ghazali begitu cek Nabi Allah Musa Muhammad nu bener cina kumaneh bahwa ulama umat kumaneh mah bagaikan nabinya Bani Israel. Pan Nabi Musa teh nabi ti Bani Israel. Tuh atau macam urang marada marah saeutik. Jaga buktikan mangga dicandak ku malaikat ruhna Imam Ghazali. Begitu ditanya ayo papanggih Nabi Allah Musa jeung Imam Ghazali itu macam manru. Man anta cek Nabi Musa. Nah, Imam Ghazali spontan jawab, ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Atusi. Nabi Musa aing maneh. Dia ku aing ditanya ngaran kunaon bapak dia diomong, bapak kolot dia diomong. Kabeh cenah diomong, pan aing nanya ngaran ku maneh. Tetap Imam Ghazali mah tah ngaranna Muhammad. Boga ngaran boga bapak tapi Muhammad ya Imam Ghazali boga bapak Imam Ghazali ngaranna Muhammad boga bapak Muhammad deui boga bapak kolot Muhammad jadi Ki Muhammad boga anak Muhammad diarana deui boga incu Muhammad hebat baturna mun dikerta atau ditapos aya 3 turunan kabeh diarana Muhammad mutu surak salembur doang deui ngaran beda Muhammad kabeh batur mah kumahabbahna ka Rasulullah saking apikna Mama Sempur, Mama Bakri, guru daripada masyaikh ulama Banten. Hadirin, sebab Mama Bakri eta mondokna ka Mama Sobari. Mama Sobari Cibedus nu aya di Kuningan. Mama Sobari boga 3 jago murid. Hiji Mama Gudang, Mama Sujai, lain Gudang Garut, gudangna Gudang Tasikmalaya. Nu kadua Mama Bakri, nu katilu Mama Ilyas, bapana Ayah Khalil Banjar. Ieu 3 kabeh boga kaistimewaan. Mama Sujai ahli bilaga, ahli alat, ahli mantek, anu kuali di urang Ambaraya di Banten, diaji Alfiah, diaji kitab ngaranna Asbah wan Nadhair, diaji ku urang kitab Bade, kitab Balaghah, kitab Mughni Labib, kitab Jurumiyah dan lain sebagainya. Asal muasal di Mama Kuda. Hebat. Para hadirin. Boga muridna di antara Mama Gentur. Nah, ari Mama Bakri kasohor warai jeung apikna. Seluruh kitab diaos. Para hadirin wal hadirat. Ari Mama Ilyas kasohor dina fikihna. Tah kiai baheula mah kala itu ai santri kuari kasohor molorna jeung nyatuna. Bagus tadi boga kabajian tadi. Bagus tadi. Masya Allah pohara eta Mama Bakri karasa kula panjang santri kuari ieu. Eta Mama Bakri hadirin saking apikna zaman Abu Yaji santri aya nu mondok. Eta santri kudu alawatan naon degeulna. Eta mah empang kiai beak. Dong santri takos lah kira-kira gitu. Zaman Ki Jahit baheula kok meneu kuari lah diomong deui. Eta cenah ge buah kiai beak kudu degeul alabatan. Wajib bengal. Hiji waktu Mama Sempur atuh kesel ngaranna di meureun ka murid dia. Diudak ku Mama Bakri bari nyekel pangemuk. Barang geus deukeut ditanya, "Saha ngaran?" Abdi Muhammad. Teu jadi ngegebugna. Naon terjadina? Takdim kangaran Muhammad. Kangaran. Mun aing di model nek sabar tetep nggak Muhammad aing dikeun dicekek ku aing murid dulu. Pan urang mah kitu. Tapi kiai baheula pohara nyorang nimba abadi santri. Begitu nimba cai nimba di jam 12 penting, jam 2 beres. Sebab Mama Bakri rek wudu da sok ibak di wengi. Mama Sempur teh antara kurang mun awak hayang sehat mandi di beting sebab tina jam 1
asa tengah tilu Allah nendun obat dina cai pengen hijau mandi cenah mandi nu mana eta lut atuh teh mah mata kieu bisa rendet keur marah di pentingnya eta mandi pagawean urang meureun apa ajinya tah masyaallah itu begitu iba kekarak rek mandi beres cegak Pak Bustami dan Mama Bakri Jang Utom beres nimbana atos mama pinuh bobokna di jam 12 timba jam 2 jam cek Mama Bakri tadi cenah sia ke waktu mulai nimba maca bismillah tuh cek Pak Bustami teringat ente mama bongkarkan setan nek khusuk kumaha ibadah ka Allah Rabbana Karim Masya Allah mantap jelema warai mah ahli ilmu mah tilok ngaletikeun kana ganjaran buah-buah manuel tanu bisurgaeun ala diri ulah sok ngaletikeun kana ganjaran ja eta Imam Ghazali asup ka surgana lain ku ngarang kitabna atuh lain ku ngarang hadirin wal hadirat kitab nu sajena lain ku salatna lain ku zikirna lain ku ibadahna Imam Ghazali asup ka surgana lantaran ngantepkeun laleur keur waktu ngarang Imam Ghazali para hadirin sadaya aya laleur entep hayang nginum diantep ku Imam Ghazali jol rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala makana jalma asup ka surga ku rahmatna Allah manusia asup ka neraka ku adilna Allah terus beres dua deui indut ieu ting tundong sakarung ih penting torek mare berkati wendong eta di pamere santri asana ieu mah teu mau dah dong andut mah ieu apunten kuring teh kuring asa-asa istri kuring kebeneran teh mun kali itu main nama mun kali mah kula kok ngendong naon bae nu aya di bawah maneh aya aku andutnya baju dipenta untuk buka ongkos duit bah cenah ka dieu cepura ka dieu lain merenya terus tinggi kita geus beungar ieu bating korek do geus asa-asa di kuring terus nah ya para hadirin sadayana kuwaraina eta nu heubeul mah kuat karari itunya ai urang mah ku tepi munasabah kaborokan urang kurang ilmu urang kurang Masya Allah tapi nu baheula mah ngan moga-moga urang sadaya dieu kabawa tak katarik ku gandengan guru urang amin ya rabbal eta anu narikna mah ta guru urang Masya Allah para hadirin wal hadirat aya cek Sayyidina Salman alaikum aja eta Allah ni tanah ibadah bae coba cenah pangjawabkeun ieu bingung ka ngomong cenah terus dua deui muka tilu cenah li ngomong cenah sudah muka tilu maka jawab pula iya setan ngajak nama maksiat baik kan pernah ngajak bener kumaha eta ja pikeun nangkisna oh cek Sayyidina Ali teh aing bingung da salat sangheuk ibadah sangheuk Masya Allah para hadirin sadaya makana eta setan dibagi-bagi nu ngagodana lamun nu bodoh deui setan ge jalma bodoh ngagoda jalma bodoh digoda ku setan nu bodoh deui setana lamun kiai digoda ku setan atuh jenderal deui para hadirin hadirat makana Pak Bu ketika datang gogodan ka urang para santri para kiai oh, ketika air gudan gede maka kadang-kadang selamat. Ketika orang dites angin bahorok, begitu dihantem monyet, cek angin bahorok, hei angin puyuh, deket koing monyet tuh, buku lagi kena gantung, do hiper baik koing. Begitu diembat ku angin bahorok, set, ada monyet pamah nyeklan murah. Kus kublok, kus kuabek, kublok, amplop, abis itu. Oh, terkait lagat monyet. Dikuplangan bikin kuancang di pelanana cek angin puyuh minggir bahorok kuaing ngakubrak deleget begitu kalau hati terjadi empat ku angin puyuh eta monyet tambah murengkel nyakuanana mimitis lengan terus suku wah murai eta lengan oh pokoknya mah tip belum sampai nonggeng punggir naik ada leber eta patukin monyet apa ada Masya Allah oh ha terheket
cek angin sepoi-sepoi ngelebut teh, cek angin lemek sepoi-sepoi lah dari yang menang hoak na doang waing madada kena kubrat da monyet dia cek angin bahorok cek angin puyuh waing jadi emat wah tedekeun sapat tedekeun hiber tedekeun ngajungkel pamaku dia angin lemek dalakan ditiupan kalau ya bubrak gerakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Kalau bisa saya minta tolong. Oh iya, ada apa Pak? Begini anu saya ini kebetulan tidak punya suami. Oh, terus pengen dapet jodoh. Tah, angin sepoi-sepoi ya tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Kiai komite sama abdi gaduh channel bisnis. Oh, tak mulai tak angin sepoi-sepoi tak. Nah tenang Kiai mah duduk manis dengan ayeuna kadang ini lagi kami kadang anu keliling tak Kiai mantap bisnis bismillah ninggalkeun santri. Orang ikuti me guru urang atuh udah tuh. Sok coba. Saya pikir angin sepoi mah, ngagubrak. Kadang-kadang kita kepada luar negeri maka hantam kurang, sat. Di masyarakat kita tanggal dia itu, iya, nugati ke kepada dalam negeri. Cek pemajikan, Pak, kudu cara dengengan. Lah, santri tinggal 2 mata deui. Nah, dari anak 8, kuali pulang dari nanti diantep baik. Pamerin apakah anak pamajikan bisa coba ibadah tuh enggak sih? Mana kena nyenso baik. Tah, angin sepoi-sepoi. Jadi perem. Moga-moga ulah, Allah diraksa sedayamin. Artinya masing-masing gawe pada jalan tanpa nukian itu tinggal nyokuran men aya penting mah urang sadaya bisa ibadah ka Gusti amin. Ayo siapa cenali jawab. Ieu setan nyitaana maksiat ka Gusti Allah. Kumaha can pernah nyita bener saeutik ketika acan. Waduh ripuh anu aya. Oh. Cek Sayyidina Ali aing bingung ieu jawabna. Ye, cek Salman ngomong deh cek. Aing ngejawab we acan. Siapa terakhir suka ngomong? Terakhir maka jawab pukula. Kumaha? Ya. Kumaha? Coba ya. Ieu malakal maut datangna teu bebeja deui. Sugan SMS. Sugan beunang disodok ku emas. Kumaha ieu? Coba kumaha cara mengatasinya tah? Malakal maut teu bebeja mun datang. Kadang-kadang keur di WC anu di nuhur beuteung pae. Masyaallah, anu di anu kumaha eta? Coba jawab. Cek Salman Al-Farisi, kek. Oh, bingung cina kita macam ngomong. Ih, tadi tak bisa jawab, enggak. Ayo pulang berangkat ke Rasulullah. Begitu berangkat ke Rasulullah, Rasul berusaha durungnya minara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hei, dijawab ke Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abul Hasan. Hei, anjen duaan Salman Ali. Cek Rasulullah, anjen isuk-isuk namun bingung mikirkan apa tadi surga bagian anjen. Ngerente duaan Sayyidina Ali bin Salman. Masya Allah, Rasul keterangan mun anjen bingung mikiran tadi apa perkara pamajikan nitahana usaha baik benar. Hei, Allah nitahana ibadah baik, setan ngajakana maksiat baik, malakal maut datang ke bebeja deui surga bagian anjen. Namun urang ingat kanu tadi jelas eta teh da urang hirup dalam dunia dicoba saha nu nyobana nu bogana Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembalikanlah kanu bogana. Ketika orang dikembalikan kanu bogana nu paling sulit ge urang teh iman kana rukun iman wagenep podo ti podang jelema lebah tani diberi keuntungan pare mucekil panen nuhun Gusti ma'adil nuhun sifat Rahman Rahim Gusti kabeh gitu. Ketika rugi ketika panenna teu untung mah Gusti mah adil goblok pan moal keluar tidak kudrat iradat Allah. Maka ku sabab sakitu ibu syukuri nu aya lobakeun inget kana malakal maut,
ingat karena maut. Ketika jelema ingat karena maut, insya Allah ibadahna moal luput. Ketika manehna ingat ka Allah bae subhanahu wa ta'ala, jelas yakin hadirin jalan pisurkeun bakal dibuka ku Gusti Allah. Ketika ingat ka setan, setan teh ngajakan maksiat bae, yakin eta jelema insya Allah moal daek doraka. Ketika jelema hadirin ingat bakal maut datang dina eueuh, bakal dieueuhkeun ku Allah, maka hirup dalam dunia moal kudu kancola. Insya Allah berkah ngahadiran haul urang hadirin sadaya. Nu kahiji ieu teh urang teh ngiringan urang bakal maut. Nu kadua datang ka dieu urang ngiringan haul hayang kaberkahan tina sahibul haul, manusia anu geus beunang gelar anfa'uhum linnas. Insyaallah para hadirin sadaya, ketika urang mahabbah kanu jadi guru tahun kamari kuring ge nyarios di dieu, man akhlasa fi mahabbati syaikhihi nalal matluba. Barang siapa orang yang ikhlas tulus mencintai gurunya, nalal matluba, maka akan tercapai seluruh cita-citana. Pak Bu, urang syukuran nyukuran antara ke manusia sama pihak ayah guru, urang nyaho boga ilmu, urang nyaho doraka, urang nyaho halal, urang bisa ibadah, urang nyaho kada bener, mana salah. Ialah penyebabnya guru urang malam yaskurin nas lam yaskurillah, jalma tidak syukur kepada murid, tidak syukur kalau jadi guru. Para hadirin, anak tidak syukur kalau jadi indung bapak, lam yaskurillah, maka iirah jeung sampai kapanpun eta jelema badek syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tasakuranana para murid-murid Darul Falah dimulai kapungkur sampai dugi ayeuna muga-muga ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadikeun amal soleh keberkahan almarhum dibagikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal makanan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bi la ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'a man qala la ilaha illallah wahsyurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala ahli hadhihi al-qaryah bihaqqi la ilaha illallah. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al baldatana hadza baldatan adzaqaha Allahu libasal ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir alaina kulli asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir darihahu wa kaffir an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufadin niran. Allahumma anfa'na bi'ulumihi, Allahumma anfa'na bi'ulumihi, Allahumma anfa'na bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa ma'unatihi wa barakatihi wa nafahatihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapihatur anu leres hidayah taufik ti Allah, bodoh mah kalebatan disimpuling hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.